Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ilmihi wa nawara qulubana bi ilmihi amin ya rabbal alamin. Wasa disuha sareng aya nomor kagenepna perkara anu haram dipigawe ku jalma junub eta qiraatul qur'ani maca Al-Qur'an. Lamun kamari mah dina jalma anu teu boga wudu, teu meunang ngarampa jeung teu meunang mawa, bisa keneh maca mah asal urang ngarampa ulah mawa nu teu boga wudu. Ari nu junub mah salian ti ngarampa jeung mawa oge teu meunang macana. Eta urang teu meunang. Kamari aya anu ngajapri petarosan nambaranya kerja maki wae ra meureun ngajapri. Kang cenah kumaha lamun teu boga wudu nyang ngarampa buku Yasin waya latenan terjemahan cenah kitu kumaha. Tah nyebutkeun cenah meunang teu boga wudu ge. Coba bahasa ti payun teh ketika eta tulisan Al-Qur'an tujuanna jang dibaca berarti teu meunang dirampa lamun teu boga wudu. Nah eta buku Yasin jeung naon? Jang pajangan, jang jimat atau jang bacaeun. Jang bacaeun mah berarti hukumna mushaf eta teh. Teu beunang dirampa lamun teu boga wudu nya. Eta boga wudu urang rek maca lamun tulisan Quran di dinding. Bisa kene dibaca mah Quran itu boga wudu mah. Ulah soalnya dirampa jeung bawa ai junub mah bisa urang tas can beres atawa rasa pertemuan salaki can adus boga kewajiban adus lah ngaranna. Tah maca Quran teu kenging nya da teu dirampa teu dibawa saja teu dirampa tetep teu kenging dina dinding dina tembok dina kertas teu kenging dibaca nya sabab ngahormat kana Quran. Wa surito fi hurmatiha sabatu surut disyaratkeun dina ngahormat dina haramna maca Quran teh 7 syarat. Nomor kahiji al awalu kaunul qiraat bil lafzi. Nomor kahiji maca Quran teh ku lapan. Lapan teh nyata suara keluar. Nya dina pada hormat Quran teh mun maca Quran kudu aya lapan keluar. Tah sehingga urang disebutkeun maca lamun lapan urang keluar. Lamun saya tulis unggul kieu di pelong Quran teh. Teu kasebut maca kitu mah. Maca teh lamun aya lapan keluar. Nya eta lamun urang ngaos Quran bono dinu naon keluarga nu maoteun ngaos juz sewang sok aya pan anu teu make lapan kieu eta geus eta mah ari bapak jalan unggul nya aku udah berkata mah teh jadi make lapan nya aya aku teh aya anu binador bilabdi binador mah ditingali wah da abi mah katalar lah cenah Yasin mah geus tara make Quran talar wae memang teu naon kana naonan maksudna teh teu kaing pahala ningali teu pahala ningali Quran gitu walaupun ayeuna katalar Quran tetep mending kene ditingali baca Quran tingali Quran gitu nya walaupun bisa mending tarik suara keluar mending tingali Quran gitu hiji tah ngahormat pahala Quran nya asali ari kaduana kaunul qori musmian biha nafsahu anu maca ngadenge kana suarana disebut maca. Haram maca Quran teh lamun suara urang kadai kurang keneh gitu. Saya Quran dina kalender Al-Qur'an, tulisan Quran dina dinding dan papan tulis atau di naon lah Quran dibaca. Allah. Kakuping ku suara urang kayak ku cepilo kakuping keneh. Eta haram kitu. Asa kira di pelongkul teh naon. Wasalisu sadang nomor katiluna kaunu musliman. Jalma nu maca jalma Islam. Arabiyu nomor kaopatna kaunu mukalapan. Jalma mukalaf. Mukalaf teh kumaha? Mukalaf teh baleg jeung boga akal. Lalawanana budak jeung nu gelo. Lamun budak mah teu boga wudu bisa katawa junub sebudak geus junub budak-budak. Maca kana ieu kana naon? Kana Quran dina dieu teh naon budak mah? Dan mukalaf, urang mah geus mukalaf balik jeung
gaduh akal artinya wal homisu sareng aya nomor kalimana kaunu ma'ata bi Qur'ana hai sekolah qiraatul Qur'an urang teh temen teh maca Qur'an gitulah ai maca kitab anu saha walaupun kitabullah maca Injil henteu teh masih teu ieu teu boga uleun teh ti junub teh naon teh mah maca Injil emang Injil itu teh dibaca namanya henteu teh naon atau waman suruh tilawah salajengna nomor kagenepna al qasdul qiraah wahdaha eta urang maca tulisan Quran teh maksud maca unggul gitulah teu aya maksudna naon eta anu haram teh kitu maksud dibaca gitu. Kumaha lamun maca Quran teh maksud ngagawe hujah eta haram keneh kayak hujah kumaha lamun urang debat cuma tur atau ngobrol cuma tur anu mana ayat Qur'ana parana kudu dibacakeun urang ke junub kayak kita haram eta nya sanajan ada abi mah maksud zikir kumaha lamun maksud zikir dina berjalan geus biasa dina letah teh zikir nya lamun maksud zikir udah maca aya zikir mah contohna urang teh geus biasa wirid zikir sapoe maca bisa kata mah dah hayang tenang hate ya aya ayat Al-Qur'an dan surat yang ayatnya hilap deui surat yang namanya ya geuning ala bizikrillah tatmainul qulub ayat Al-Qur'an tah ala bizikrillah tatmainul qulub sok dibaca kurang teh moal poe zikir nah hati geus rutin heug junub tah da geus biasa teh baca terus we geus biasa teh naon teh bisa zikir nya atawa wandir asyira takal akrobin surat naon tah Wangdir asyiro takal akrobin surat naon? Surat naon? Aroman wangdir asyiro takal akrobin cing sok apalah pasti surat naon? Ya Allah ya Rabbi semalu dah apa surat naon? Asa Yasin cih sok sudah tahu dah hah bisa jelas ya. Lamun maksud gitu masalahnya nomor ke-7 haram maca Quran teh antakuna qiraatun naflan maca Quran teh sunat naflan ketika lamun wajib mah nya berwajib contohnya urang ke junub urang ayeuna teu ya rek adus eueuh cai wudu eueuh cai tayamum teu aya taneuhna urang salat we salat ngahormat waktu pakil kahuruan teh tah maca Fatihah teh wajib eta maca Quran dia teh naon da keur salat teh wajib di dieu mah gitu tah nu teu meunang haram eta maca sunat gitu katos teh aya tos katos nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.